ka kebon. Ayeuna teh tanggal 8 Julhijjah. Di lembur mah lebaran haji ngaranna. Tah biasana hari lebaran haji kitu teh di lembur mah sok aya tradisi nu teu bisa dileungitkeun nyaeta ngupat. Ketupat, jeung ketupat, tapi ayeuna mah lain nyen ketupat, ayeuna mah arek ngaleupeut. Maksudna mah lamun biasa nama lazim nama disebut lontong lah beureun gitu lah. Rek nyen leupeut tah. Aya leupeut teh pan kudu dibungkus make daun. Nah, ayeuna urang ngalah daun heula ieu. Di lembur mah lah daun-daun wae mah. Aya we tinggal kapipir imah. Ieu daunna tuh. Urang ngalah daun enenya. Urang ngupat. Cauna aya nih tah tuh sekolot lumayan. Tah cau apu itu ngaranna teh. Cenah mah ubar mah cenah coba teh. Teh ubar beuki sugan. Loba tuh daun nama yuk orang ngalah daun jangan isukan nguah make liput. Hari raya Idul Adha minal aizin wal faidin, tapi di Mekah mah tos lebaran sauna mah urang mah enjing mah intenya lebaranna kaping 10. Baraya teh ngararupat teh ngararupat. Baraya aya lah beureun 5 pong tah bebenangan sakitu mah lah. Pesona bawa tuh pesona. Bebenangan 5 pongkol arek ngaleupeut tah ieu cauna tuh cau apu ieu teh emang geus biasa dialaan daunna ieu ngaleupeut lebaran teh sugan we isukan meunang saganting 2 ganting mah daging domba aya nu kurban. Paruasa tuh baraya ya poe ieu ya. Aduh batur mah paruasa nih sing kuring mah henteu da ngopi sing kuring mah ngopi lega sawah mah sawah batur aya nu karak hejo gitu aya nu geus kieu terus koneng paling bala minggu deh meureun panen tapi kitu ningan tuh ngareluh aya namah petani ge
parena garoreng ku panyakit hararapa bareureum. Tuh mangis mungeun nempo acan tuh nu bogana ge pinuh ku jukut da parena ge hancur atuh. Aduh sangeut cenah nempona oge modalna gede geus moal kabalikeun. Itu sisi lemur baraya kaituna mah lemur tuh loba imah. Wilujeng boboran baraya boboran rayagung cek orang Sunda mah. Lebaran haji teh lebaran peupencitan mararencit